Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana atepang daya sareng simkuring pastapun Najwa Fitri. Dina dengket ayeuna simkuring barisan nyarengan pamirsa sadayana dina radegep acara Metro Sunda edisi kesenian Tari Jaipong. Tari Jaipong mangrupakeun tari khas kesenian Tatar Sunda. Gerakan tari Jaipong oge mangrupakeun gabungan ti gerakan-gerakan seperti wayang golek, pencak silat, jeung ketuk tilu. Pemirsa, hayu urang Bandungan hibur salengkapna. Ngeunaan kesenian tari Jaipong anu lengkep anu bade didugikeun ku Rizky Rahmat Wijaya. Wilujeng siang sadayana di dieu abdi nuju aya si pertanian Jaipong anu aya di Majalaya Permainan Utama. Tari Jaipong awalna diilhaman ku tari ketuk tilu anu dihijikeun jeung jenis tari sejena. Tari Jaipong oge diciptakeun ku seniman ti Karawang jeung Bandung, nyaeta Gugum Gumbira jeung Haji Suwanda, kira-kira tahun 1875. Tari Jaipong oge biasana ditampilkeun dina kagiatan atawa acara, sapertos dina acara hajatan, tapi ayeuna leuwih dipidangkeun dina acara pasang giri. Numutkeun padadang salaku pelatih tari Jaipong ti Sanggar Seni Pakuwangi. Aya sababaraha gerakan anu dipake dina tari Jaipong, nyaeta aya ukel, capang, adeg-adeg, nangre, galeong, gitek, aya oge gerakan sirih. Ya abdi sareng padadang salaku pelatih tari Jaipong bade ieu garuk sababaraha patarosan tentang proses terjadina tari Jaipong. Ieu garuk patarosan Pak. Jadi kumaha proses dibentukna tari Jaipong Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring atau dadang di Sanggar Pakuwangi Majalaya. Karena aya tadi badannya terputar anu dengan tugas kita bade ngarutin masalah proses tari Jaipong. Seharusnya tari Jaipong adalah dari Kanggung yang amat rumah. Kanggung Merah dulunya adalah bukan Jaipongan Pak, Jaipong. Setelah Kanggung pergi ke Karawang, ngobrol dengan para tokoh Karawang, ternyata ditambah jadi Jaipongan. Cuma Jaipongan itu tidak ada artinya, cuma Jaipongan toh itu adalah pendirinya Kang Gugum Gumilar. Itu prosesnya Jaipong. Tuh, dulunya sebelum Jaipong adalah di Sunda itu ketuk tilu. Nah setelah ada Kang Gugum berdirilah Jaipong, dan setelah ke Karawang ditambah jadi udah dibakukan jadi Jaipongan, bukan Jaipong tapi Jaipongan. Itu prosesnya. Iya Pak. Nah, seperti itu proses terjadi Jaipong sanggara salajengna ya Pak. Tari Jaipong teh ngalambangkeun naon gitu Pak. Jadi mata itu. Nah, setelah tari Jaipong mah tidak ada melambangkan ya. Jadi tari Jaipong itu adalah seni tradisi orang Sunda. Nah, dulu Jaipongan ada juga lah. Juga itu toh untuk tari Jaipongan khas Jaipongan asli Sunda. Sekarang karena ada banyak beberapa faktor, ada tari kreasi. Nah, sebetulnya Kang Gugum itu adalah mengiyakan atau tidakkan ada tari kreasi. Harusnya Jaipongan toh juga lah. Nah, karena ada tari kreasi, jadi Jaipongan itu ada juga diselipkan ada tari Bali, ada tari dance, ada silat, ada tari Balinya. Karena apa? Karena ada kreasi. Dulu ya tari Jaipongan kreasi. Dulu mah nggak ada, cuma tari Jaipong. Jaipong adalah juga lah. Tuh, sebenarnya seperti itu. Dan itu ya. Dia pemasangan kira-kira mode palat, ya dituladi, bikin hidup keharipna. Laga-laga labahu raksa, ngawang babarengan tahta raja, bikin rakyatna kukarya anu nyata.
Rahmat segitu wae di sini kuring abdi Rizky Rahmat Wijaya ngalaporkeun. Hatur nuhun Ka Rizky Rahmat Wijaya. Pamirsa, warta nu nembe mangrupa pamungkas dina hidangan Metro Sunda dinten ayeuna. Simkuring Najwa Fitri ngawakilan Ais Pangampi Metro Sunda Senja Amet Mundur, Amet Mupur, hapunten samudaya kelapatana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.